Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi hamda syakirin hamdan na'imin ilahil awwalina wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wajid wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nasallallahu ta'ala yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana min ibadihi sholihin wa yudhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamilni ya badi'as samawati wal ardi adal jalali wal ikram. Bil fasahati wal balagati wal baroati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birikati rahmati rahmati summatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dikrillah. Allahumma inni as'aluka ilman alladhi satartahu ala kasiri min khalqika wa akramta bihi kasira min ibadika. Amin. Ya Hanan ya Manan ya Dal Jalali wal Ikram wa bihaqqi la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Kapayunan ngatur waktu pemindah acara nuku jisim kuring di pihormat. Kapayunan kerasa mubalik nuti payun sami nuku jisim kuring di pihormat. Mugia marantana dimuliakeun ku Allah dunia rauh akhirat. Amin. Kapayunan panitia penyelenggara ieu acara nu didukung ku sesepuhna, didorong ku tokohna, dibantu ku ibu-ibuna. Amin. Tekantun pemuda halih pemudi sami berjibaku giring yukseskeun lancarna ieu acara. Amin. Mudah-mudahan amal bakti sadayana tiwit harta harti tenaga kurung emutan nu dikorbankeun kanggo lancarna ieu acara sing kapetik hasilna sing kaala buahna. Amin ya Allah ya Rabbal Sing kasampeur ganjaranana nu kontan sing buru-buru kapanggih di dunia di hidup sing kasampeur jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu dipihormat puji sim kuring mustamiin wal mustamiat, ibu bapak sepuh anom, santriawan santriawati Anom. nu sumpingna di mana wae tangtos nakaler kidul wetan kulon sami lungguh linggih kayu patempatan. Mudah-mudahan lengkah sadayana sing janten lengkah anu ibadah. Amin ya Allah. Tepat-tepat istighfar dikir lengkah tasbih calik nyiparatan kana dosa malah mandar bubar tina pengajian bersih tina dosa. Dimana ditakdirkan kulo maha kawasa kusat kabawan insyaallah para surga. Amin. Amin. Cicing. Ya alhamdulillah disyukuri dina ieu umbit biasa silaturahmi sareng urang dieu wasilahna pangulemna panitia penyelenggara khususna kersana bos muda
nyata kersana Kang Haji Adi Wah Ibu G Ketua DKM sadayana tokoh-tokohna bisa hadir dina ieu wengi alhamdulillah isim kuring teh bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah nu taya babandinganana dina ieu wengi tiasa sumpi ngariung jeung urang dieu nyata di kampung Cisuren nu ieu kampung teh kacanakna teh ka desa Sindang Resmi Kecamatan Takoka atuh Kabupaten Masarua sareng Jisim Kuring balasa negara Indonesia negara anu subur makmur gemah ripah repeh rapi loh jinawih berat beunghar kare kabanasapon kakoncara kajana pria kajamparing angin-angin bahkan negara urang teh ieu teh dipencerong ke setiap belahan dunia kubeunghar-beungharna teu sirikna di negara urang mah ngalungkeun itu ke janten katuangan nanging dina ieu taun ieu negara teh nuju diuji ku Nu Maha Kawasa khususna nyata di lungsuran hiji wabah penyakit anu ieu panyakit teh teuing kumaha rupana teuing sagede kumaha bentukna Covid wabah corona geus pada hafal sarareanya nepi ka seueur geuninganan masjid ditutup atuh sakola ge kaleresan nuju diliburkeun malihanan ampir-ampiran nu harajan oge teu tarulus kajaban jeung muludan oge dibubar-bubarkeun atuh jumaah ge nepi ka dibatasi kumaha di dieu dibatasi jumaah kadupanak mah dibatasi khusus we jumaah teh lalaki bari mucageun Wayos ya sakatipu kan benar untung nanging alhamdulillah tasi corona teh bagi-bagi duit ka fakir miskin sanajan saware orang kaya mah teu merenya para kabeh mah moal kabagean bangkrut tepuh negara dugi ka dieu duit corona dari penyakitna tong hayang atuh ke di sini nini we nu kabagian teh malah halus kana doakeun anak teh ini kabagian duit corona teh alhamdulillah mudah-mudahan eta corona teh panjang umurna amin bagus ayo corona anu jerang Indonesia nu puguh di mana mimitina nanging ieu teh mudah-mudahan salah sawios ujian ti Nu Maha Kawasa kita sadar keur sakabeh rakyatna khususna pamimpin-pamimpin nu aya di ieu nagara eusi nama kita eling ka Nu Maha Kawasa matak tina corona geuninganan undang-undang nage make masker padahal lain sungut rakyat hukul kudu dimaskeran teh sungut pemerintah teh kudu dimaskeran naon sababna masker anu katingali ku urang mah nutupan ieu baham eta mah dohir nu hakekiah nama teh Allah maskeran tah sungut-sungut pemerintah anu patorong-torong di luhur nepi ka ngarugikeun rakyat benar saling fitnah saling caci saling maki saling jongkok saling runtuh keun ditu geuning ku caritaanana nepi ka jadi krisis ke negara-negara tuluy deui undang-undang na teh nyaeta jaga jarak tah eusina jaga jarak teh padahal urang sararea teh kudu jaga jarak teh geus dititah ti baheula yen kudu jaga jarak jeung jelema nu panyakitan khususna mah nu boga panyakit goreng akhlak tah saha beri jaga jarak jeung jelema mah dina salat nanaonan teh corona
jaga jarak sing jaga jarak jeung jelema nu goreng akhlak sabab eta goreng akhlak teh panyakit anu kacida pisan tereh nularna. Jaga jarak jeung eta mah. Pemerintah ge sami, da pemerintah teh para pejabat loba anu saroleh. Tah khususna pemerintah pejabat-pejabat nu soleh teh kudu jaga jarak jeung pejabat-pejabat nu goreng akhlak nu sok mararoekan, sok mararokan di daya. Mang, kael atuh rame nu liwat. Kael nu liwat rame. Malah ka ditu nama aya undang-undang teh susuci geuninganan. Kudu daek bebersih. Cuci tangan, hayo bae ka rakyat kita cuci tangan. Padahal urang mah tiba heula ge sok cuci tangan, dan jelema nu sok salat mah pasti sok daek. Rumah leuweung. Dapat iPhone. Nah ari wudu, memeh wudu, ari wudu ngangkatkeun cai kana beungeut, ngangkatkeun cai tah kana sirah, kana ceulik. Nah ku suku, nah ku leungeun. Beneran ka kumaha heula tah leungeun ya. Banyak yang wudu dojol-jol dikerebekeun aya beungeut. Payau. Payau. Kali teuing kiai bisi kadengieun. Anu teuing di blok sok ieu. Tah cuci tangan teh bersihna kita bebersih. Hei, nu sok ngabadogan duit rakyat bebersih, tah bersihan kokot. Wah. Itu lain. Ya. Sok nyempogan. Wates batur. Gerak kumah tah kokot. Sok nyebakan bujurana. Oi. Wah, itu sok nyebakan bujurana. Oh, asik banget. Rasanya enjoy banget. Ada pengajian pada kudu sadala aya. Bisa berjamaah kararaji aya. Ya. Antara berjamaah. Ya. Nu bageun. Ya. Nu kore. Ya. Nu bawel ka salakina. Oh, aya. Nu sok nyarekan pamajikan. Aya. Nu sok gaple. Aya. Nu tara gaple. Aya. Nu sok ngaji. Aya. Nu tara ngaji. Aya. Halus kudu sadaya. Ah. Da Jakarta ge rame na teh kusabab sagala. Aya. Dadaharan ge ngeunahna teh sagala. Aya. Lamun sagala eueuh rek nu dihakan. Puput. Nah. Corona. Mulai sabar atuh di Jakarta Sok mah. sanaos dina urang aya wabah corona kieu urang mah ulah ka iring ku ciki ka bawa ku cileuncan ka bawa ku sakaba-kaba ngaji mah ngaji siar agama tangguhkeun ngarah katingali siarna agama Islam di daerah terus